wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten, ngawagel wasta abdi Saira bade ngawawancara dupi perkawis COVID-19. Sate acana abdi bade naros nami ibu teh saha? Ibu Susi. Nah, ibu pastina tos terangnya ayana teh aya pandemi COVID-19. Salah sahiji dampak anu ibu raoskeun teh naon wae? Nya ngawitan dina belajar moal kali janten di bumi teras kangge keluar bumi kirang aman sagala rupina terbatas teu sapertos anu atos-atos mung kitu hungkul paninten. Kumaha cara ibu supados barudak teh tetep produktif sanajan diajar di bumi? Nyiapkeun suasana kangge belajar di bumi anu nyaman, anu supados murangkali langkung semangat dina belajarna. Paninten eta nu utamina mah. Barudak teh kan ayeuna di bumi wae. Nah, pasti bosen ya Bu. Kumaha tah cara ibu supados barudak teh jadi aya kagiatan deui? Misalna mios keluar atau ngalakukeun hal-hal positif di bumi. Upami kangge kaluar mah panginten nu utami olahraga di tempat anu terbuka sareng eta oge sesuai protokol kesehatan ngangge masker. Upami di bumi panginten paling diajak sasarengan diajar masak, ngabantos sepuh gitu supados henteu jenuh kamurangkali. Oh, gitunya Bu. Nah, ayeuna teh harapan ibu kana ayana COVID-19 ieu teh naon? Ya, mugi-mugi eta COVID-19 tiasa engal-engal leungit supados murangkali tiasa belajar di sekolah sapertos anu atos-atos supados lebih efektif lah belajarna gitu. Untuk upami di sekolah mah kan murangkali gampil nangkep pelajaranana nah eta gitu maksudnya. Oh, muhun Bu. Hatur nuhun Ibu kanggo bantosan na cekap. Sakieu wae punten tos ngawagel waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.